a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Kitu dawuh Rabbul Ghaffar. Ieu teh hiji pepeling ragapkeun atuh anaking lain getih tawa daging anu ka Gusti teh sumping. Tapi nu diperhitungkan ti eta ibadah kurban, jelas nilai katakwaan ti hamba pikeun pangeran. Mantak kurban keur nu mampu lain sabab luhur ilmu, lain karena ngumbar nafsu komo nepi gede hulu. Tong maksa ari teu boga nepi ka ngabela-bela, meser munding meser doma tapi ladang karna pasea. Matak hukum fardu kifayah keur anu bisa ngalampah, ari pikeun anu susah geus wae nunggu di imah. Nunggu di anteran bae pan lumayan bisa nyate, kajen daging nan pamere da teu matak nyeri hate. Tah pamugia para panitia di mana-mana, kurban tong pake usaha bagi kencing bisa rata. Sakitu pamugia cukup kuasa lam rek ditutup, getih kurban tong diuyup sabab eta lain sirup.